di jero bulan Maulid ulah hese-hese lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabaraha cenah kieu macana 4444. Lamun lobateun 444. 44. Opat. Pikun teh maksud itu mah. Kolot gitu opat doang. Siapkeun tasbihna maca sholawat. Sholawat nu mana cenah kiai? Nu urang resep menjiat resep eta berarti akur. Naria. Nu resep naria akur. Henteu cenah teh akur teh mah Ibrahimiyah nu sok dipake salat tentang fil alamin innaka Hamidum Majid. Anjang teuing cenah kiai. Sholawat istighfar sallallahu alaihi wasallam dan dikawal sedia surat itu salam. Eta ge panjang kene cenah kiai. Sholawat adrikni sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngomong untuk nyeleukeun kumaha cenah adrikolatila. Tah atawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eta bae insyaallah urang ke di akhirat naot di akhirat langsung loba sholawat beungeut ketemu ku Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi.